babari sebenarnya yang menang Lailatul Qadar wae. Kieu. Gusti abdi mah hayang menang Lailatul Qadar amat di bulan ieu moal menang, datang ka jujug lagi moal menang. Moal menang wani sumpah kula mah tah lamun aya jelema hayang menang Lailatul Qadar moal menang sebab daun kahijab ku hayang. Yang ngobatin mah ka situ. Kahijab ku hayang geus cenah salat teh hayang eta lain ka Allah. Dikir hayang eta lain ka Allah moal bisa kajen ku kumaha ge eta nya teh kahijab ku hayang kudu kumaha atuh leungitkeun ka hayang abdi nu Gusti Lailatul Qadar nu Gusti teu pantes abdi mah dipele Lailatul Qadar ku Gusti caku sia emang teu pantes ya ente mah ada pantes di mantu jemaah mah Lailatul Qadar bisa dipake bari nonton TV je moal kajen ku kumaha ge jauh jeung Gusti teh jauh moal bisa